Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca. Dina danget ieu aya hibar pangdu ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana. Mangga kanca urang keur ieu deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka rasakeun saku siaing bosan. Tiba-gira nyorowok bari nulak cangkeng napasna ngahegak urut bitotama. Duit kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana beda deui jeung Mang Asbun anu dilawan ku si Kemod. Si Kemod kacida pusingeunana puguh sasat di bawah heureuy ku Mang Asbun teh. Alah montong kebalik setan sia tigeuring. Si Kemod nyarekan, nah dek tuh kurung aja daug ditenggelan ku si laing ha. Dasar kunyuk mandu. Ya lamun nyawani sor, dewek tewak. Tah mun katewak, engke si lain diburuhan leuweung. Mang Asbun kalah ka ngahehe. Wah, kurang ajar sia. Sugan hayang disuilam ha, cacabek teh ha. Kituna teh sabrut we. Si Kemod narajang bedogna dihembatkeun kana tarang. Anu kaya Mang Asbun oge lain lawan jore-jore. Puguh warahan ki Surawana. Saeutikna geus bisa sabagian ngawasa ilmu panemu nu jadi guru. Waktu bedog si Kemod sacek-cekeun ngahanca tarang. Mang Asbun ngagentak ngagunakeun gerakan aclok bangkong. Bari ngadapang lebah palangkakan si Kemod. Puguh we bedog teh poos. Sabab sasaranana leungit. Malah apan ayana teh di antara suku kenca katuhu pisan. Si Kemod ngarasa bungah kacida. Dumeh lawana sasat nyamperkeun deukeut. Tapi teu kanyahoan gorempal teh Mang Asbun jadi nangkarak dina gerakan mau ocon. Man, parawak we. Kantong jimatna si Kemod anu cadu dicabag ku lalaki. Omo. Kunu kasebut musuh mah. Atuh lain deui ngaranjugna. Ujug-ujug aya nu nyantok kana boboganana. Man, jebrud bae didudut satakerna. Oguh we. Tumerapna ka si Kemod nepi ka kocak dengek. Tobat. Aduh, ampun. Kali si Kemod awakna ti beubeut sarta teu ngengkekeun deui. Jebrod we. Huangeunna digebug satakerna. Jurung kunung. Si Kemod ngajurung kunung ngararasakeun kanyerina. Tapi Mang Asbun teu mere kasempetan. Jebrod. Palangkakana dihanca ku dampar suku. Terus bae kapaehan. Ngajajar teu eling. Jago mandu teh. Ari dudut kanyut kunangna mah. Kaya dayana. Mang Asbun hahaha menang gelut. Oh bener Mang Asbun. Keun. Ku aka urang alunggeun teh kana tangkal kaum. Sina ngaralahang jeung curuluk deuleu. Ki Bagira ngagagak seuringeunna mireungeuh kalakuan Mang Asbun. Kerowak we suku si Kemod teh dicerak sarta heulawar we dibalangkeun kana tangkal kaum. Celep. Badan si Kemod anu tadi keur kapaehan teh jadi nyelap dina barang bang kaum. Kituna teh teu kecet. Puguh ti tadi oge geus kapaehan. Keun antep lah. Sina turun tuturubun. Ki Bagira bari malik ka Mang Asbun anu keur nyerengeh seuri asa kagugu
ku kalakuan Ki Bagira. Nukari ayeuna teh Asmarani keur padukdekan patelak jeung Ki Bahula. Aki Surawani mah ukur lalajo we yang nyaho kumaha ketakna Asmarani ayeuna sanggeus digemleng ku manehna. Tong nurun-nurunan sia penjalanan. Ayo maju nyaharep ka aing. Ki Bahula kacida nafsuna. Manehna mireung anak buahna anu tiluan nyarangsang. Dina dahan kai jeung kawung. Nu saurang deui si Menong ngajehjer teu inget-inget. Nu matak amarahna tikal 10. Oh, nya ngaran Bahula. Surup ka patutna. Jalma badegong dibiakeun ku sorangan. Bahula ka inung ka bapa pantesna teh nya. Asmarani jeung serikeun bari ngejeh Ki Bahula. Kalawan teu ngumbar biwir, Ki Bahula geus sarepet deh mesat Pesobalati. Dua dampaleungeunna kenca katuhu geus nyekel Pesobalati nu siap dilempagkeun ka pihak Asmarani. Tapi Asmarani jongjon we hahihi jigana teh teu sieun meus-meus acan nenjo pakarang Pesobalati teh. Nah, make aja dog Bahula. Rek dipake nyolek tarasi eta peso nu dibawa teh. Tapi kalawan teu loba omong. Kan siet. Dua Pesobalati patutur-tutur dilempagkeun pikeun ngajojo dada jeung beuteung Asmarani. Lamun keuna moal bawa pasti amuradul eusi kadut atawa katiruk jajantungna. Tapi Asmarani teu gugup. Sakilat manehna ngareundeup sagemlengna. Tos. Dua Pesobalati teh poos. Tapi sakicep geus dicapit ku ramo-ramo kenca katuhu. Tumarapna kaki Bahula nepi ka molotot batas simeuteun. Ku teu nyangka Pesobalati anu sakitu arikna teh bisa dicapit ku dua ramona. Mangkani nu malancrit nareros. Nah Pesobalati teh kalah kadibikeun ka kami atuh Bahula. Ya, tampanan deui ya. Isi butuh keur ngeureut ceuri Andika. Bari siat we Pesobalati teh dibalikeun, dilempagkeun ka Ki Bahula. Berat. Ceuli kenca katuhuna Ki Bahula sapat disabet ku Pesobalati nu dilempagkeun ku Asmarani. Tobat. Ki Bahula nepi ka kocak dengek bareng dua ceulina rapluk ragrag kana taneuh hareupeunana. Hari itu mandong totobatan tuh Bahula. Panaki kami oge itu totobatan jiga Andika nu kasebut jago. Serog Asmarani nyampeuk ka hareup. Hiu, cekuk. Kekemprongna ditajong satakerna. Sampoyong Ki Bahula nyolontot. Puguh pangna kabeunangan teh dumeh tadi kacidareuwasna dua ceulina sakaligus rumpung. Ya, Bahula. Dua ceulina ke rumpung teh. Hitung-hitung rentenna tina mergasaki kami. Ngerti? Asmarani bari nulak cangkeng. Bah, montol wat biwir sia setan alas. Ayeuna kapal sakuaing di podaran. Bari pirang we Ki Bahula luncat ka tukang. Kop kana bedog si Kemong nu tadi ragrag dumeh dialungkeun ku Asmarani alias si Cindewulung. Ya. Sia teh lain nu ngaran si Cindewulung nya. Dah ayeuna sia kapaksa sia teh ku aing di podaran. Sabab bareto anak murid aing geus disiksa ku sia setan. Nya. Tuh aki kami cikeun hikurepkeun. Tanah oge tuh katanya kene menjugug. Apaan eta teh? Pagawean Andika. Nah ayeuna Andika kudu nyusul aki kami. Hek minta dihampura di nerakanya. Cek Asmarani nurutan omongna Ki Bahula. Tapi Ki Bahula teu loba deui nyarita. Najan dua ceulina karasa nyanyangutan. Tapi teu dirasa ieu sabab kali ini ku amarahna sabrut we. Ki Bahula narajang bedogna dipuihkeun dina gerakan titiran muih. Maksudna mah rek dipake ngacak-ngacak Asmarani si Cindewulung anu jadi lawana. Demi Asmarani kop kana regang awi haur anu tadi dicekelan ku Aki Surawani. Regang awi teh dibubat babit.
Tapi hiji oge regang awi teh taya nu leuleus. Tapi jadi hareuras. Sabab tanaga batin asmarani geus nyalur dina regang awi nu dipake pakarang. Sebrut. Ki baheula narajang, badogna dihembatkeun dibulang baling. Tapi asmarani batan mundur mah kalah ka maju. Dina hiji kasempetan, regang awi haur anu masih keneh loba daunna teh nerapah dina regangna dipake ngepruk bedog. Nama kenah nggak bahulah? Apa yang ngukut kami nih? Mohon tong lu babir setan. Tigas beung sia teu kuai. Sebrut bedogna dihembatkeun. Tapi orang kaya asmarani bari mundur teh nyolokeun regang awi. Atuh tanta parah deui ngon. Gejos we kana panonna Ki Baheula anu belah kenca. Wah, tobat. Ampun kaula istilah. Kaula sapana kahanca. Nedah hirup bae nun. Nedah hirup. Ki Baheula bari mempeukan panonna anu sabelah kenca. Apan? Panon teh tong boro ku congok regang awi. Dalah kaasupan kekebul oge kacida nyerina. Komo ieu sasat dicocok ku congok regang. Ki Baheula minta ampun, tapi ku asmarani teu digugu. Ya, Ki Baheula. Dina poe ieu kaula kudu ngalaksanakeun papatah aki kaula, aki Surawana. Anu geus ajal ku Andika. Musuh kami mah hiji oge moal anu dihirupan. Asmarani berserepet we ngalugas pedangna. Kawasna teh hayang males pati kanu ngarogahala akina. Tobat, aduh, tobat. Ki Baheula kocak dengek. Tapi seorang oge tayun malire. Burial, getihna ngabeuleugeudeur beureum. Sakedeung oge. Badan Ki Baheula geus lungse. Anu antukna mah ngoleab ka tukang. Dak we nang karak bengkang. Telila geus ngaleupaskeun nyawana. Kumaha ayeuna mah? Aki, musuh-musuh aki parantos dibalas kurani. Bokna parigek we cingogo gigireun kuburan akina. Ki Bagira. Itu nu tadi dibalangkeun ku Andika teh turunkeun karunya. Cek Aki Surawani nitah nurunkeun lawan-lawana nu jadi anak buah Ki Baheula. Kalawan teu ngadua kalian nitah, jurelat cilong we. Ki Bagira luncat kana tangkal waru. Sakali nyentok we. Si Suha geus ngoleang ka handap. Tapi nya kitu. Boh tadi waktu dibalangkeun, boh ayeuna waktu diturunkeun. Si Suha tetep we kapaehan, teu inget di bumi alam. Geus kitu jurewat Ki Bagira kalebah tangkal jeungjing. Sakali digas ku bedog oge. Tangkal jeungjing sagede pingping teh geus runtuh sarta terus we ditagenkeun kana tangkal kawung. Terekel Ki Bagira naik sakali nyetok oge. Si Samid geus nampuyak di handap bari teu eling. Nan si Menong nu teu bisa katulungan teh. Tadi oge manehna geus palastra ku asmarani. Kitu deui Ki Baheula. Hal ieu teh najan ku Aki Surawani dianggap nakaleuwihi. Tapi pikeun asmarani mah hal anu wajar. Sabab mangrupakeun males pati bohongan akina nyaeta Ki Surawana dipateni ku Ki Baheula sabaturna. Geus we anu geus mah Dewi Ki Bagira. Tapi eta dua mayit teh kudu dikubur. Tuh, ditu tuh, dina lebah gawir. Tong dideketkeun jeung Ki Surawana. Geus kitu mah. Nekul we Ki Bagira jeung si Asbun ngali kuburan sarta sabada rengse. Ki Baheula jeung si Menong dikuburkeun di dinya. Sedeng si Kemot mah jeung si Samid katut si Suha. Sabada calager deui teh tina kapaehanana teu dijurung init ku Aki Surawani. Aki, emutan Dewi mah beri padantos wonten teuing. Saya urang ngararap wae di dieu. Cek asmarani
ngajakan ngararep di padepokan Dungus Maung. Nya, atuh nanaon mondok di dieu oge. Ongkoh. Hitung-hitung reureuh. Apan urang teh baris nuluykeun dalam pahan deui isukan. Walon Aki Surawani. Sanggeus aya kasaluyuan kitu mah, Asmarani ngajak si Asbun pikeun kerah-kerih nyadiakeun dahareun. Memang ti tadi teh waktu si Asbun mulang mentas ngalapi ubareun teh ya, manehna mawa cangeh gar sadua-dua. Nu maksudna rek diasakan keur Ki Surawana. Tapi ayeuna sabada Ki Surawana nu jadi dununganana jeung guruna Ajal, eta dua cangeh gar teh terus we dipencit keur nyuguhan Asmarani jeung guruna. Kanca dangu sadayana poe nyerelek beuki sore. Panon poe nu tadina tunggang gunung ayeuna geus nyalingker ka tukangan gunung. Layu ngempur hurung luhureun gunung. Mutuh mata kuaas mata kelar. Kakayon di leuweung jiga hibar katojo kulayu ngempur. Kalong jeung lalai tinggaya bag kalaluar tina panonobanana. Rek neangan kahakanan bungbuahan kakayon leuweung. Manuk-manuk nu sejena geus ngarampi. Iwal ti jogjog anu masih keneh recok teh. Biasana manuk jogjog mah upama moromondok teh sok rame di sarada. Sanggeus layung parem, kayaan jadi poek sakedapan. Dumeh bulan kahalangan ku mega hideung anu ngabeleg-beg behwetan. Manuk-manuk geus taya nu di sarada. Dalah jogjog oge jiga nu ngahep-hep. Sabada sareupna bray bulan ti behwetan mimiti sumirat caang. Beki lila beki luhur anu antuk nama dai bae ngempray nyaangan sabudeureun leuweung gunung Papandayan. Najan kaayaan kacida simpena bari hawa kacida tirisna kawantu di leuweung ganggong Simagonggong. Tapi pikeun Asmarani mah teu jadi halangan. Sabab memang geus manukna aya di dinya. Aki Surawani nanyakeun ka si Asbun, anu memangna sapopoe ngaladenan Ki Surawana. Ku si Asbun diterangkeun, yen samiangna Asmarani nu jadi incuna, Ki Surawana teh sasat kalengitan, malah nepi ka nguluwutna. Dumeh pinuh ku kamelang ka incu. Ku kitu teh mah memang tisabrana Asmarani indit ti padepokan Dungus Maung. Taya beja taya carita boh numang rupa ibar atawa beja pabeja-beja ti jalma sejen. Kukituna Ki Surawana teh terus we ngawarah si Asbun tina perkara bitotama. Sabab nurutkeun Aki Surawana kacida cenah perluna dina kaayaan di padepokan mah. Manakomo sasat nyaung-nyaung di tengah leuweung luang liwung anu jauh kalemur. Hal ieu sakabeh dicaritakeun ku Asbun ka Aki Surawani. Lain kitu ke Asbun. Eta samemehna kajadian aya nu datang terus ngoroyok lanceuk kaula. Nah, taya kajadian naon-naon deui. Aki Surawani nalengteng ka Asbun. Sumohon. Dayak tos nama ada kantos aya nu datang. Cenah mah jurunganana Ki Sapta. Yen dina meneran bulan tengah, bulan nu bade dongkap. Di padepokan Lengkop teh bade diayakeun saembara anu jago. Tah sing saha anu unggul baris dijadikeun pamimpin para jago. Walon si Asbun disanggupan ku Ki Surawana pangulemna Ki Sapta teh. Ya katenan we nun. Margi anjeunna parantos nangtoskeun yen samemehna miangka padepokan Lengkop teh sejak milari heula Nyimas. Walon si Asbun bari ngareret ka Asmarani. Oh, jadi kitunya. Aja teu nanaon atuh ari kitu mah. Maksud Ki Surawani teh urang laksanakeun we ku urang. Itung-itung ngawakilan.
Kan aki mah pepeujeuh teh ka Dewi. Dina eta ondangan teh ulah ngumbarting amarah. Sabab tangtuna oge pangna Ki Sapta boga niat ondang-ondang sarta rek adu jago teh. Ya tangtu we aya maksudna anu mandiri. Cek Aki Surawani bari rada ngahulang. Sumohon eta oge nun. Margi saur Aki Surawana teh nu mateni putrana oge nya Ki Sapta pisan. Ukituna Aki Surawana teh ya maksudna bade nyaosan kana pangondangna. Namun ari tadi enjing-enjing nun ana torojo teh rombongan Ki Bahula anu cenah bade Malespati dumeh anak muridna kungsi dipergasa ku Nyimas. Reg si Asbun nyaritana eureun kitu teh mah ngaragangan bisi asmarani nafsu dumeh dicaritakeun ka Aki Surawani. Nya nunggeus mah cenah naon Dewi kan kaharep ulah gana-gana ngagunakeun kakerasan. Komo nepi ka mateni. Akajaba lamun urang geus teu meunang eleh sarta taya di jalan sejen dina nggoning bela diri. Mun teu urang dipateni nya kapaksa we urang kudu mateni nu jadi musuh urang. Tapi ulah dihanakeun mateni teh. Asmarani teu nembal ku kitu teh mah ngaragangan kana wibawa guruna. Nyatana Aki Surawani anu salianti akina tigigir oge jadi guruna pisan. Kitu deui nu sajena. Boh Ki Bagira, boh si Asbun. Kanca dangu sadayana hawa di padepokan dungus maung harita kacida tirisna. Ongko angin kacida ngagelbubna. Di kajauhan kadenge hawar-hawar sora legug disada. Legug ditembalan ku babaungna anjing leuweung. Sararea nu araya di padepokan tadina mah rek sarare ngareureuhkeun kacape. Tapi lantaran ngadenge legug disada jadi curingak deui. Ngan Aki Surawani anu katembongna peureum teh bari nyarane kana tihang. Tapi ari sanyana mah teu sare. Ceulina mah ngadedengekeun sora legug jeung babaungna anjing leuweung. Sedang anak muridna Boh Asmarani, Ki Bagira jeung si Asbun tingkat tayep kaluar sarta gekwe dariuk dina catangkai nu aya di hareupeun wawangunan padepokan. Memang pikabetaheun sabab bulan ngemprai caang. Sabot kitu reket pantos saung padepokan muka nu kabireungeuh ku sadarea teh Aki Surawani. Keraraon teh barudak pokna bari nyerengeh imut. Red Aki Surawani kaluhur nenjo bulan nu belenung cahaya ngemprai caang. Dewi Ki Bagira batan ngajaran tu tepuguh mah anggur jurus hitung-hitung olahraga pikeun galingitkeun ka tiris. Aki Surawani nuluykeun caritaanana empe kayaknya Dewi pokna deui tetalang ke jurung gunung we Asmarani nangtung sarta jelang we kaburuan padepokan. Memang nya pikeun ngaleungitkeun ka tiris teh ari dipake jurus mah bisa leungit. Ongkoh memang karasa awak cara rangkel perbawa hawa tiris. Semrut. Asmarani jurus hut het ribut sorangan. Capek jurus gap karena cangkengna ngaluarkeun pedangna anu leuleus anu tadi na diberitkeun kana cangkengna. Serepet dipesat korebat dihembat-hembatkeun marangan pasangan jurus-jurusna. Kacida bahaya na teh Dewi tegerakan teh. Tapi jigana aya keneh kakurang. Hade nama eta pedang teh diputerkeun sing nepi ka ngeleper tungtungna. Anu dipalar sangkan
pakarang batur teu bisa tembus kena ka diri urang. Cingan urang cobaan bari jung we Aki Surawani teh nangtung sarta kopwe kana regang awi. Geus kitu terus digerakeun nyontoan Asmarani. Sabada dicontohan mah Asmarani oge jelang we kanu lega bari pasang kuda-kuda. Sedangkan pedang disodorkeun ka hareup. Geus kitu mah sembrut ngalakukeun latihan kucalakanana Asmarani harita keneh oge katurutan. Bener geus katurutan. Memang gerakan eta teh ngan manehna jeung Aki Surawana nu jadi lanceukna nu apal pisan mah. Tapi ku Aki Surawana tacan kungsi diturunkeun ka Asmarani. Ari ayeuna diajarkeun pisan ku Aki Surawani nu jadi guruna. Mah Aki, pertos sekap gitu gerakan pedang anun bete. Asmarani nanyakeun ka guruna. Sakitu oge geus leuwih ti cukup Dewi. Tapi tacan mireung gerakan solendang mayang anu diajarkeun ku Aki Hidep. Tah cik ayeuna Aki teh hayang nyaksian. Cingan empek petakeun. Cek Aki Surawani nitah ka Asmarani ngulinkeun gerakan solendang mayang. Geus kitu mah jeleng Asmarani luncat nu dituturkeun ku ngagerakeun karembong solendang mayang. Kabireungeunna mah jiga nu teu sapira, tapi ari sanyana mah eta gerakan teh kacida hebatna. Sabab katembong cinde ulung anu sakitu leuleusna. Ngadak-ngadak jadi heuras alah batan besi. Tapi oge bisa leuleus tur leueur nu lain lumayan. Cingan Dewi. Eta karembong teh gunakeun dipake meuli tangkal jengjet. Aki Surawani nitah deui kolebat. Asmarani luncat badis we manuk dadali nyabet piit. Sedeng karembong cinde wulungna geus ngabalesat sartan gerawal we meuli tangkal jengjen. Ukuranna segede pingping. Sakali nyentohke pikeun Asmarani mah kacida ngaranjugna. Kaget anu lain meumeusan. Lantaran bareto mah najannya kitu keneh gerakanana teu bisa motongkeun tangkal kai sagede pingping. Wakituna Asmarani jadi ngahulang mikiran naon sababna pangna kitu jadina. Tapi ngahulangna teh teu lila sarta blesat deui we ngagunakeun gerakan dadali nyabet. Sarta karembong cinde wulung teh geus digerakeun dipake meulit di tangkal sejen. Akibatna sarua keneh saperti tadi. Tangkal kai teh tepi kapotong. Tapi Asmarani tetep teu ngarti naon sababna. Kapungkur mah Aki, Dewi teh upami ngagunakeun karembong cinde wulung teu tiasa dugi ka kitu. Tapi ayeuna tangkal jengjen teh potong. Naon margina? Asmarani nanyakeun ka Aki Surawani. Memang eta teh balukar latihan Dewi. Waktu dikeum di Hulu Citarum teh. Jadi tenaga batin Dewi teh sanyana mah geus tikel 10 hebatna. Ti samemeh tepung jeung Aki. Tapi najan kitu kade ulah gana-gana digunakeun sabab balukarna matak bisa materi lawan. Aki Surawani ngawadian. Hatur nuhun Aki. Asmarani bari ungeuk sarta gek we diuk deui dina catangkai. Ayeuna Ki Bagira. Cingan pek tah gunakeun gerakan kalong ampih teh. Terus dituluikeun ku gerakan kalong nyabet jamu. Aki Surawani nitah ka Ki Bagira. Jurung kunung Ki Bagira nangtung sarta jelang ke tengah buruan. Serog kuda-kudana dipasang sedengkeun leungeunna ranggah.
Dina gerakanana ngan sakilat geus sakolebat luncat kana dahan kai sarta dampal suku duanana geus ngait kana dahan sirahna nutu ka handap. Dina metana ngan sakilat pisan Malik ngajuralit sarta sukuna duana dipake nejeh ka hareup. Geus kitu badana ngalayang badis we kalong nyabet jambu asak. Sedengkeun hiukna angin nu dilantarankeun ku gerakanana kacida hebatna. Memang kitu nu diajarkeun ku Aki Surawani waktu di Leuweung Cilambeng. Geus kitu ret Aki Surawani ka Ki Asbun anu harita bangun bengong mireungeuh anu latihan jurus-jurus teh. Tapi manehna teu wani munawar menta ditanggap pangabisana mah. Tangtuna oge ngarasa era atawa teu wasa meureun. Kan bae Aki Surawani surti kana rindatna Ki Asbun. Sakitu mah cukup Ki Bagira. Tah, ayeuna andi Ka Asbun. Nah kungsi kulancek kula diajar jurus. Ki Surawani nanyakeun. Kan tenang we Nun. Mung sadaya nu diajarkeun teh nyaukur apa cangkem, maklum lah. Kuringna podo balilu. Walon Ki Asbun. Cobi atuh Mang Asbun, naon bae anu diajarkeun ku Aki teh. Asmarani oge hayang nyaho. Sabab bareto basa manehna ninggalkeun padepokan, Ki Asbun teh keur diwarah ku Akina. Atuh relat we, Ki Asbun luncat ka tengah buruan. Srog metakeun suku jeung leungeunna. Gerakanana papeyekehan, badis we, gerakan monyet anu renyah-renyoh. Dina luluncatanana teh dibarengan ku jujuralitan. Sedengkeun ramo-ramona ngeked pikeun nyakar atawa ngajambret. Tah. Hari eta naon disebutna gerakan anu tihandap ka luhur teh. Aki Surawani nanyakeun, dumeh Ki Asbun ngagunakeun gerakan anu jigana teh kacida lelewodehna. Taeun eta Nun. Gerakan comot dage. Teman digunakeunana teh Nun. Kanggo ngarames taeun Nun. Ki Asbun teu oleh ngahehe. Teu waniun ari nyebutkeun anu tetela mah. Meureun bisi disebut kurang sopan. Nya kula ge ngarti. Memang hebat oge gerakan pamonyet Ki Asbun. Cek Aki Surawani. Nya Mamang. Mamang aya mah meureun waktu dikaroyok ku Ki Bahula teh. Moal nepi ka bobor karahayuan. Sabab bisa dibantuan ku Mamang. Asmarani nyaritana jadi jiga anu kasuat-suat dumeh akina ajal. Rupi nama Mas. Nyeta lepah Mamang. Milarian lanong teh lami teuing. Dugi ka terang tuang eyang aya nu ngoroyok. Dugi ka lastarina. Ki Asbun oge bangun anu handeueul. Nya Dewi Ki Asbun kitu teh mah. Tapi dah memang takdir Gusti teh. Takdir Gusti mah teu bisa dipungkir deui. Najan carek paribasana diwadahan ku peti besi. Ari papasten mah da teu bisa dihalangan. Dina mangsana ajal mah nya ajal be. Manusia kari tumarima. Lain bae aki hidup. Dalah urang oge anu ayeuna ngarasa jag-jag waringkas. Boa jeung biheung teuing. Takdir datang mah ajal teh pasti karandapan. Malah tong boro nu kasebut sifat ning manusia. Adalah bumi, langit, sami. Gusti Allah ngersakeun mah pasti ajur lebur. Aki Surawani cumaritana tandes sarta reg ngarandeg kawas aya nu dipikiran anu leuwih jero. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya.
Insyaallah enjing jaga ninggeto ieu hanca urang lajengkeun deui muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.